saldo, ya saldo. Mantap pisan euy. Sampurasun. Rampes bos. Pak Dudung. Talik bos, talik. Di mana wae ieu teh? Ngaja pan geus janjian rek ka dieu. Eta cai. Ayo, nya. Tadi ngawe teh cenah ke si Siogi cai berarti ieu cai abdi. Hadiah. Iya. Ayo, mun ditampi. Mau kieu. Ayo. Iya buluan geuning. Eta biasa ti ditu, ti dapur. Iya, sanes ucing, rambut abdi. Aduh. Bos. Ieu teh abdi teh bade nuhunkeun. Leres, teh tingali ayeuna mah abdi teh tos manjeng deui usahana. Iya gara-gara bos gonet pan. Nya syukur atuh. Upami ayeuna Pak Dudung usahana tos lancar. Ieu naon ieu? Kela saldo. Kela hartosna omat. Lamun geus sukses di kota kudu inget, kudu emut kanu jadi anak jeung pamajikan. Eta nu penting mah. Ieu teh kamari usaha teh agung. Oh, labana teh agung pisan. Tah ieu teh eta mah kanggo bos. Sakantenan sitor, sakantenan aya langkungna. Mangga dietang we dietang. Aduh, walah. Guningan seueur kieu. Abdi mah tabungan mah tos miliar-miliaran. Kantenan atuh ieu. Janten ieu. Iya, tos janten hakna pamajikan Pak Dudung. Kamu abdi jeung anak di bumi nya. Nya makanya nyanggakeun leres pisan. Aduh, kela nih ada. Sok di tuh dieueut nih. Nyanggakeun nya kanggo Pak Dudung nya. Ieu ditampi. Nah, ieu enggak. Bos konet. Iya sakieu. Ya, biar sakedeung. Sakedeung deui. Dedek, geuning kitu sok. Tekeng perebutan HP. Sok dicanak ya HP-na ku teteh. Sok si hampura. Nah, gitu nya. Mangga hatur nuhun dina pantesan doa-doana. Mangga. Nya, tekeng perebutan HP. Dedek. Nia. Bapak. Nia, Bapak. Bapak. Itu geuning Pak Dudung kita sekolah. Nya. Puji Gusti, kula wargana nah hiji deui. Aduh, sae atuh bisa. Bu, Bapak Uwi. Mana ibu? Bu. Nya. Ibu Bapak Uwi. Hah? Bu. Ibu. Bapak Uwi. Iya Bapak, Bu. Bapak, Bu. Pak. Gusti, Pak. Sehat ya. Kumaha Bu? Sehat ya? Sehat sadayana ya? Sadayana sehat ya? Bapak sehat. Salah nih ya teh Pak Bu. Doa urang teh berarti dikabulkan Gusti. Puji Gusti nya. Bapak enak desa uwi deui. Ibu. Ampura Bapak, Bu. Ampura Bapak. Sami. Ibu ngangkat ya punten. Mau salah. Mang Mitra, aduh Mang Mitra, cerita kehidupan di tanah Sunda. Mang Mitra, aduh Mang Mitra, cerita nu jadi berkah sadaya. Sampurasun. Rampes Mitra. Mangga calik. Sok Dedek ka dia? Mangga, Sok Dedek. Mangga. Nuhun. Om Mitra, damangnya. Puji Gusti Pak Dudung. Mohon ieu teh mang dinten ayeuna teh teh kalintang bingahna margi doa-doa urang sadayana diieukeun ku Gusti, diijabah ku Gusti. Pun lanceuk tos sumping deui geuningan. Aduh hatur nuhun. Mohon. Leres Bu Imas, Pak Dudung ieu sapagodo sareng pangandika Gusti. Kieu gerenya unggalna pangandika Gusti. Dicandak tina Matius 18 ayat anu kagenep. Kusabab kitu dua nana geus lain dua deui, tapi hiji.
Kulantaran kitu anu geus dihijikeun ku Allah teu meunang dipisahkeun ku manusia. Nah gitu Bu Imas, Pak Dudung. Hatur nuhun Mang Mitra, hatur nuhun Guru. Panginten segala rupi masalah dia tiasa dibereskeun sasarengan panginten nya Mangnya. Leres Bu Imas. Hatur nuhun ka Pak salam ieu teh Mang Mitra anu nyadarkeun ibu teh. Hatur nuhun Mang Mitra.